lupa like, comment, share, and subscribe. Jin, hari Jin kemananya? Tadi mapan bareng jeung urang. Keun we dong mah pasti datang. Apal tuh Jin cara manggilna? Emang mantrana pokoknya gabut siga nama. Jin teh soalna loading. Yuk start deui. Gaskeun. Kudu ngambil jalan mana, Put? Urang ge bingung mel soalnya jalanna aya dua. Cobaan ngambil jalan ka kiri we, guys. Hayu guys, urang startkeun. Startkeun. Demi apa tuh guys capek-capek jalan? Kan demi seblak, Lin. Jin, coba Jin teh panggil jeung penunjuk jalan. Coba tuh duitkeun. Jin. 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 Sorry guys, sedang berada di jalan yang salah. Kumaha Ramang? Alhamdulillah aman. Di mana tuh Jin? Posisi sebelah tikar teh. Kira-kira aya tuh di lokasi yeuh. Aya mah aya guys. Kan eta sebelah keur dijagaan ku si Jon. Jin badag beuki nyanet. Cakep. Oh no. Nyemalin tentang pantun guys. Tapi eta seblak aya di dia, kan ayeuna aya di tangan si Jon. Hey guys, ngangan naon? Eta teh satu Jin, tanya ulangan. Akulah Jan Bustiawan, panggilan Jan. Kenalan dong, friend. Jeung naon guys, sebelah antaknya dibeuteng. Jang ubar Jon, jeung nu gering, balas sih nu boga duit mah. Kumaha tuh Jin teu boga duit? Pagi-pagi makan bastus. Cakep. Paling enak pakai pilus. Cakep. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Jon, nganyuk we. Tulungan atuh Jon, sesama makhluk halus dilarang saling mendahului. Hayang seblak, friend. Tapi kudu ngadu lompat heula. Jadi kan lebih seblak. Mana sih Jin teh di pentas sebelah oge hararese. Gitu gini guys. Urang
Urang kejar we sanajan di Kelebang Semut oge. Gaskeun. Rahma ari barudak jalan mananya? Ari barudak terbang deh lain. Itu lain Rahma. Mana itu? Itu gening bae barudak teh. Heueuh geningan guys. Susul we. Heuh atuh ayo mentang. Ari si Jon teh kemana, Eng? Nyata atuh. Perjuangan sebelah teh emang berat, Put. Kumaha endingna perjuangan orang teh, guys? Jin kumaha nasibna sebelah teh? Haruskah kita berputus asa, guys? Sok dari heula urang ikhtiaran. Sebelah ceker, sebelah tuang, datanglah. លើកដាច់យើងផឹកចង់មានអ្នកចោចែកក៏មកខំលើកដាច់តាមសម្រួលទៅណា Mending baralik barudak dan dimaksud seblak ceker obat nu gereng hate teh lain seblak ceker kadaharan tapi kajieun jeung pikiraneun. Kan maksudna, Jon? Berarti sebelah ceker teh filosofinya. Bener, filosofi eta teh. Nu dimaksud seblak ceker teh nyaeta pengamalan ilmu, guys. Tab sebarkeun, lakonaneun, ceramahkeuneun, kerjakeuneun. Jadi lamun maraneh geus hasil ilmu kudu disebarkeun ngarah batur ka bagean mangpaatna. Lakonaneun hirup bari make ilmuna, ceramahkeun ngarah batur jadi saladar, kerjakeun bari ikhlas. Tah eta singkatan tina seblak ceker. Ari kita mah kada kaharti, guys. Terus kita doang, Jon. Tapi orang masih penasaran tentang seblak, Jon. Penasaran naon deui atuh pren? Tentang filosofi geus kaharti. Tapi ngomong-ngomong ieu lapar. Usahakeun we atuh, Jon, seblakna nganyuk heula. Engke minggu dibayar. Tenang, aya seblak mah saeutik sewang we nya. Dan bere tah Mang Basun saporsi. Barudak seblak. So kadinya kula poho maraca bismillahnya.